Dina Raraga nyambut Hari Bayangkara ke-79, Kapolsek Majalaya Kompol Suyatno ngagagas rupa-rupa kegiatan sosial. Dina Raraga nyangking Hari Bayangkara ke-78, Kapolsek Majalaya Polresta Bandung, Kompol Suyatno, kalayan pinuh rasa kahadean jeung rasa daria, ngagagas rupa-rupa kegiatan sosial anu mau mangpaat keur masyarakat di wewengkon Majalaya. Kagiatan anu kagelar diantarana nyaeta, maparin santunan ka barudak yatim, kaum duafa, oge barudak jalanan. Salianti eta, tukang parkir anu satia ngabantuan dina kabersihan jeung kasaluyuan lalu lintas, henteu kaliwat dipasihan bansos minangka bentuk rasa syukur jeung perhatosan ti pihak kapolisian. Sangkan silaturahmi antara polisi jeung masyarakat leuwih kandel, Polsek Majalaya Polresta Bandung oge ngayakeun lomba-lomba olahraga saperti bulu tangkis jeung tenis meja nu dilaksanakeun ti mimiti sasih Mei dugi ka Juni 2025. Ieu kagiatana lain ukur pikeun hiburan, tapi oge minangka ikhtiar pikeun ngaraketkeun tali kadeudeung antara aparat kapolisian jeung warga masyarakat. Kapolsek Majalaya, Kompol Suyatno, ngedalkeun pangharepana sangkan Polri janten lembaga anu dirasakeun langsung ku masyarakat, boh dina keamanan, boh dina kahadean sosial sapopoe. Salajengna Kapolsek oge negeskeun, bilih aya kajadian, gangguan Kamtibmas, atanapi naon bae anu peryogi pananganan ti pihak kapolisian, masyarakat tiasa langsung ngahubungi layanan Halo Kapolresta. Sedengkeun Polsek Majalaya sorangan, salawasna siap nampi laporan atanapi pengaduan 24 jam, boh secara langsung atanapi ngaliwatan media sosial resmi nu terus dipantau ku petugas. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara, kami beberapa kegiatan ya, bakti sosial, pemberian santunan ke anak yatim, ke lansia, termasuk juga ke anak jalanan, ya, tukang parkir, kita beri santunan baksos. Selain itu juga kita melaksanakan pendekatan dengan masyarakat, salah satunya bulu tangkis yang dilaksanakan di bulan Mei sampai pertengahan Juni. Kemarin sudah kita laksanakan penutupan, dan mulai hari ini dilaksanakan nanti pertandingan tenis meja sampai 3 hari ke depan, sampai hari Minggu nanti finalnya. Selesai daripada kegiatan tenis meja, nanti di awal bulan Juli kita laksanakan kegiatan bola voli antar desa, ya, putra dan putri, ya, piala Kapolsek, yang mana kegiatannya tujuannya untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, mendekatkan Polri dengan masyarakat, biar masyarakat tidak enggan lagi dengan adanya kegiatan-kegiatan dan sudah pendekatan dengan masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang kira-kira perlu penanganan pihak kepolisian, masyarakat tidak sungkan lagi, dan sekarang ada layanan 110 lapor Pak Kapolresta, bebas pulsa, ya, bebas pulsa. Termasuk juga kita buka layanan di medsos Polsek 24 jam, kita share setiap ada kegiatan, setiap ada kejadian segera kita tindak lanjuti, tujuannya biar masyarakat terlayani dengan adanya layanan 110. Roni TV News Indonesia ngalaporkeun.